Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana penabdi sareng kamari dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak jejer cariyos Abu Indung. Ayeuna teh seri ka-37. Mudah-mudahan mitra-mitra sadayana dina daget ayeuna aya dina kawilujengannya salamina sehat lahir kali batinna. Bagi awe urang tetepkeun dikiatkeun keimanan sareng kaislaman ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dongeng Sunda karangan Kang Arit ayeuna teh seri ka-37. Kamari teh nuju nyarioskeun nyaeta si Kudil anu tiasa ngawonkeun si jalaknya. Dugi kadinya mitra sepados teh nyangkolong dengan waktos urang gawitan bae mitranya der hari harita warga menikeprok ni rame itu nate pari Cinggorowo koroso uy koroso uy koroso uy karasa teh karasa sia belekok ya iro pada moal salilana unggul taena geus karasa kutulang beheng itu cek eta warga kabeh ngarasakeun puas kasih jalak jeung si jaluk anu geus namru anu salila ieu pagaweana nganukur meres we kebisana teh menta jeung menta lain menta maksa lah kaditu harita ge anu araya di dinya kabeh nyalampeurkeun ka si Kudil jeung ka si Rancung itu nate bari nganuhun ke aduh Aden hatur nuhun pisan Aden eta gerakan Aden sareng jurus sareng kakiatan mana ninggal nuhun Aden teh padupokan ti manten ari kuring mah mang di kampung Cibeet di Cibeet aduh atur nuhun pilih bade aya hoyong bonteng kios mamang we seueur mohon mangga mang mangga nya Aden ti abah oge nganuhunkeun ieu teh aduh ini asa kumaha bingah kitu pilih Aden priuk toge abah tuh icalan toge pilih bade nyepat toge atau napi bade ngaredok mangga itu cek si abah non bah non itu nganuhunkeunana warga kabeh balaan mah idah ge jeung si Aki nyamperkeun mohon Kang haturkeun nuhun kana bantosanana da upami teh akang mah panginten kumaha abdi sarengpun Aki tiasa cilaka teh kada seremutan nyai eta mah kewajiban akang kemelah hari masalah eta mah masalah sepele kitu cek si Kudil ya Aden Aki ge nganuhunkeun ka Aden ya Aden teh tos nulungan tos masihan artos kaki aduh kasayan si Aden Udil jeung si Aden Acung teh
nu sakiageung na itu cek siap. Aduh ki atos mah sareng ulah nyebatkeun Aden ada di sini kitu cek si Udil ayeuna mah si Udil mungun disebut Aden foto dia mah tak iya Aden Udil tak iya Aden Ancu waktu terus nyerek teka rasa geus nincakkeun lohor deui panan poe ti luhur meni nyorot nyeprot matak tutung kana beungeut harita Ida gancang beberes meja anu ruksak harita teh dikasihkeun malahan mah cenah cek si Kudil bios cenah ku akang we lah di tangtosan meja mah ari oge ngagaleuh cenah kitu oh hatur nuhun akang kana bantosanana keun atuh sahios ari meja mah meja wae mah sorang ari akang maksa teh bade teras ka mana oh ari akang teh nyai ai rencana ti bumi mah bade balanja ieu teh jangan tadi teh akan kepegat ieu ku cucuk ieu yang ngadak-ngadak akang teh make jeung hayang jajan heula di dieu oh gitu atuh akang kumaha upami urang ka bumi abdi heula da bumi abdi maca ke ti dieu henteu tebih sakantenan we atuh supados akang duaan terang sareng nepangkeun kang hilap kahilapkeun nami abdi Ida ieu pun aki wastana aki uro kitu cek Ida kitu nate bari ngasongkeun leungeunna atuh gura giru ditampanan ku si Kudil baranggap eta dampal leungeun ka antah nud 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 sarelek jika getih anu tina tarang nyorolok kana indung suku dada si Kudil aya nu nud-nudan teu pegura rasaan kitu nate bari rumpang reupeung nampi nyi mohon akang ge da teu acan ngeunalkeun ka nyai nami akang Udil itu sobat akang namina si Rancung akang teh kampung Cibeet itu cek si Kudil mohon hatur nuhun kang mangga atuh urang ka bumi abdi da tetebi paling ge 5 menit 7 menitan mohon mangga nyi anu saterusna si Kudil jeung si Rancung terus menuju ka imahna Ida atuh geus puguh mah si Kudil jeung si Rancung indit anu ngagarulung di dinya ge kabehanana balubar bari kituna teh nyarekan ka si Jaluk aya oge anu neunggeuh jeung najong pakat ku cua-cuana Jaluk Jalak kumaha karasa tulang beheng rasakeun sia ieu hiup cekok aduh ampun aduh
Oh, ampun, ampun. Jiwa-jiwa gudewek. Gitu nate anu si Mang Hiji cingogo kan gerwak kita makan kumis si jaluk anu sakit itu kanana didudut. Wah, si ampun ampun. Ya lama aing sia di kieu teh. Sakit sih. Aduh. Oh, ampun, Bang. Aduh, rumah saya dulu, Bang. Ampun. Wah, siap. Aduh. Ampun, Bang. Itu cek si Jaluk. Si Jaluk ngan bisa ampun-ampunan. Ari ngalawan mah boro-boro rek ngalawan. Rasakeun leungeun anu potong dua nage mainan geus ripu. Atuh pas adi kenyang komis teh manehna nya cicing we nya eta ampun-ampunan. Sanggeusna taruluy kabehanana ayeuna tinggal si Jaluk. Si Jaluk ngarasa bingung kudu kumaha pipetaeun geus kieu. Kumaha keur mawa si Jalak. Sojongjongan masih Jaluk ngahulang iraga menang lamun cek bahasa pawayangan mah bari harita kayan geus panas moreret kacida rek ngiuhan ka mana akhirna mah nya ngajejentua di dinya ngadodogoan si Jalak atau ngadogoan si Jalak bakat kuli lama eta si Jalak kapanasan beungeutna meuni lepeng pisan ku panan poe anu antuk namanya si Jalak udang rasa beungeutna hancur bahamna linu lain dikieuna huntuna caroplok kabeh awakna sarikas teh lain bobodohan atuh ninggal si Jalak teh sudang si Jaluk meuni atoheun Kang, sadar Kang, sadar kumaha Kang, buat Kang bermulang, sabab lamun urang cicing wae di dieu bisa bahaya, bisa anu daragang dia ngaroga hala ka urang, itu cek si Jaluk. Si Jalak maksakeun nyarita kituna teh bari hudang awakna jumarijeg lain dikieuna sirahna bumi alam asamut aduh Jaluk sorry pogi awak aduh jangan yang minum ya kekara dewek mau nepikeun ka beberkarayan itu kublok budak setepak blok sekepuju wajuna ayo ya lu kurang ini dia Allah mana bisa nonton dewek tuh itu cek si Jalak aduh Kang hampura karena Kang ge apal sorangan ileungeun kuring potong dua nana enu mah wayahna we paksakeun Kang urang nepungan Ki Guru we tuan Ki Guru bisa ngubaran leungeun kuring aduh Kang bahaya geus kieu mah itu cek si Jaluk atuh anu saterusna si Jalak jeung si Jaluk terus arinit eta tepat kituna teh
maksakeun dina lempang nage es dening teu sirikna ngarayap kan anu penting mah gancang jauh di eta tempat. Hari-hari tak idah geus nepi ka ibahna terus idah muka kunci panto enggak kang kalebat ngan hapunten di abdi makayan abdi makieu putrak patrek abdi mah ngaromoskeun jalmi teh kagaduh itu cek ida. Terus ciku dia jeung si rancung terus ka jero terus arasup ka jero imah gek dua nana dariuk nyata dina sama hari-hari taki uro ka dapur nyata rek nindin barang urut dagang delila aki uro geus datang deui. Aduh punten Aden Udil Aden Ancung taki mah kayarna kieu kumaha atuh cekap ki cekap sareng saur abdi ge aduh aki ulah nyebat Aden asa ararisin sareng da abdi mah sanes Aden abdi mah sami we sareng aki sareng idah jalmi biasa masyarakat biasa sanes munak sanes menak upami aki bade nyaah ka abdi mah entos we nyebat nek ujang itu ceuk si Kudil. Teu nanaon atuh Aden teu nanaon ari bahasa mah pan teu meser nu sareng aki saolah-olah nganuhunkeun anu tos nulungan aki sareng pun incu sapami teh Aden aki bisa binasa ku ngaran si Jaluk jeung si Jalak da pagawean baranena teh kitu Aden upami hoyong terang aki teh tos sering disiksa ieu teh waos teu aya teh pan harita didagorkeun aki teh kana meja dugikeun ka aki teh kapiuhan dugikeun teu eling tah kitu Aden sami-sami aki nuntos bantos we sawios teu kedah seueur teh nganuhunkeun eta mah panginten nuju kalarasan we abdi kadinya dasar kedah kitu panginten kitu cek si Kudil. Dukung silila jol idah bari nanggeui baki mawa kopi 3 cangkir sok eta kopi disimpen mangga akang dileueut raos ya kieu mah kopi katami akang tos capek tadi atur nuhun Nyai aduh atur nuhun biasa ngarepotkeun sareng punten bade tumaros aki di dieu teh duaan mohon Aden aki teh di dieu teh duaan eta jeung idah ari idah teh incu aki mohon ari Ibu Rama idah kamana aki justru eta idah teh ti umur 3 taun Aden tos pahatulalis indung ramana tos ngantunkeun
Nyai dah teh diurus we ku aki madat teu ngarasakeun asa ka incu asa ka anak pituin we anu saterasna den bade ka mana atuh bade teras balanya teh atanapi kumaha itu cek si Aki mohon Aki ieu teh rencana mah kitu. Nah kalarsan abdi teh seueur kaperyogian ieu teh kata sareng bade mesa ieu acuk sareng lancingan. Gitu. Nya atuh. Aki ngilu bingah. Aden Majabager nya Kasep Durjago. Nah, aden teh acan gaduh istri. Ki teh acan. Teh acan cocok Aki, acan anu empas. Kitu cek si Kudil. Anu saterusna si Kudil si rancung ngobrol meuni uplek. Mau si Kudil mah meh poho kana balanja bakatku betah. Anari tadi ingetan ku si rancung yen bisi kaburu sore. Atuh anu saterusna si Kudil jeung si rancung pamit ka si Aki jeung ka Ida rek balanja sakalian rek langsung mulang. Nancek si Kudil janji rek datang deui ka si Aki. Ari alasanana mah bisi jeung bisi anu ngaranna si Jalak jeung si Jaluk ngakalakeun. Beres balanja si Kudil jeung si rancung terus mulang. Dua nana ngabengkot babawaan, jaba menang meuli, jaba pamere. Da tadina mah moal ditarima ku si Kudil jeung si rancung teh an pada maksa. Nya cenah itung-itung anda nganuhunkeun. Harita si Kudil jeung si rancung nanggung barang mending ngabengkot nuju mulang ka lemburna. Cag mitra si Kudil jeung si rancung anu keur di perjalanan urang teu deuni heula. Ayeuna urang balikan deui ka lembur atawa ka kampung Cibeet. Harita nincak waktu subuh. Biasa jalma-jalma di kampung Cibeet geus harudang. Awak kampung Cibeet tiis tur nyecep. Iliwir angin subuh nambahan baal kana awak. Di belawetan mimiti katinggali ibar panan poe mimiti bijil nandakeun rek berang nandakeun peuting rek diganti ku beurang. Ayam jagoraeng kongkorongok manuk mimiti jinggel berkeluar tina sayangna. Manuk ge sarua rek neangan kipayah keur manjangkeun hirupna. Sadayana tos diatur ku Nu Maha Kawasa masing-masing tos dirizkian. Boh manuk, boh manusia. Nu diberi akal jeung diberi akal ku Allah tos dijamin. Itu mungguh anu Maha Kawasa. Harita kacaritakeun di imahna nyaeta imah Mang Daeng. Harita Mang Daeng keur mumuluk keur ngadaharan beuleum huy. Huy teh meuni barada gresep ka tempona. Jeung meuni pulen bubuhan huy teh geus pareot da geus ditunda heubeul. Hareupeun nana aya muk anu eusina kopi hideung. Mantap mitra. Seep waktosna hapunten mitra nya.